Mitra mulia urang teraskeun deui dongeng nu judulna Cipanon Indung karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka-37. Lian ti dongeng-dongeng aya oge para mitra nu kantos disiarkeun di Rasi 5 diupload di Mang Jaya Official. Nyata upami siaran-siaran nalika sasi saumnya Mang Jaya sok ngangkat nyata anu namina kisah Nabi Ibrahim alaihissalam atuh para mitra sadayana 15 episode sareng kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuh para mitra kirang langkung 14 episode. Eta parantos diupload di playlistna Mang Jaya Official. Mangga upami hoyong buka bae para mitra sadaya mangga. Dan tos seueur para mitra kirang langkung aya 57 sareng Cipanon Indungnya 57 video ada nabi lalakon ada nabi para mitra anu paros diupload di Mang Jaya Official. Mangga atuh ayeuna Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ka-37 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca ti studio ngahaturkeun carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kileksa. Ayeuna para mitra nincak bagian ka-37 atuh kasugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan acara ieu, mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dina danget ieu mangga para wargi dongeng parantos dugi kanalika Ibu Warti kersa hartos nama nyoceng waktos tina organisasi pikeun kapentingan rumah tanggana mung eta ge dibates cenah mung cekap saminggu kumargi dina lebet saminggu kedah aya deui pembantu alias babu sedengkeun nu milarianana Juragan Sugana. Mangga para mitra kumaha terasna ieu dongeng. Naha kula warga Juragan Sugana tiasa tetep kitu bae kaayaanana. Ada napi awet rajet para wargi. Duh. Iya ya paripaos awet rajetnya. Mangga urang teraskeun para mitra sadaya etang-etang hiburan pangbebrahmana wilujeng ngadangukeun. Ngadenge kasanggupan tinu jadi pamajikanana. Harita Juragan Sugana tuluy nyarita. Ya syukur we atuh ari kitu mah. Keun bapa rek usaha satekah pola. Supaya hasil nu dimaksud dengan bapa ayeuna rek amitan ka ibu. Isukan pasosore bapa rek ka Jakarta. Aya urusan penting jeung pihak pemborong nu aya di Jakarta. Tangtura dalila moal beres 2 poe. Bade ka Jakarta nya, Pak? Buarti leuwas hatena salempang. Nya ka Jakarta. Nah, jika nu kaget, kawas nu kakara we ditinggalkeun teh. Teu percaya ka Bapak? Geus sabaraha kali Bapak nyelewer ti pamajikan? Sugana ujug-ujug nyarita kitu we. Sabab geus nyaho kana eusi hate pamajikanana nu memang sok timuruan bae. Ih, sanes kitu atuh Pak, ulah lepat sangka ieu. Abdi mah kaget sote dumeh ngadadak we atuh da biasana masuk aya wartos ti anggalna geuning. Buat di neger-neger maneh sangkan teu jadi papaseaan deui. Apaan masalahna ge kakara katarima tadi isuk-isuk. Rek aya beja ti angalna kumaha da ieu mah urusan perusahaan atuh nu geus biasa sok kitu kaayaanana. Nah atuh teu nyarios tadi waktu siang-siang ngobrol. Buat ti Maido tetep boga sangka anu lain-lain. Rek bisa nyaritakeun kumaha apaan kalah ka parabu catur nu teu puguh. Sabab ibu mah hese diajak nyarita teh atuh. Sok hayang meunang sorangan. Tadi geus niat rek bebeja ka ibu, tapi nempo ka aya nu sarupa kitu, kalah kapusing geuninganan. Sugana kasar deui nyaritana. Atuh anakna nu ngariung silih reret geus boga sangkaan yen indungna bakal parerea omong deui. Eng disurti gancang cengkat sup ka kamarna. Adi-adina ngartieun duanana arasup ka kamar teu wani cicing di dinya. Ari Sugana jeung nu jadi pamajikan jiga nu reuwas ditinggalkeun ku anak-anakna teh. Sarta duanana sadar yen geus nyieun kasalahan sarua jeung mere conto teu bener ka barudak.
Jep jempe malah masugana tuluy ka kamar, dituturkeun ku Buwati. Di harita teu kadenge deui cacarita, imah sugana sepi jempling, mata keung jeung lalewang. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Ayeuna urang tuna kaayaan Ibu Warti sapara kanca. Sareng sapara kanca, sareng carogena. Pokona kulawarga sugana urang teuneun dihandeuleum sieum urang tuna dihanyuang siang paragi nyokot ninggalkeun. Ayeuna kocapkeun para mitra kaayaan di Jakarta. Wan Ciasar di kota Jakarta karasa keneh nyongkabna. Hawa nu matak bayeung yang panon poe masih keneh moncorong nyebrotkeun cahaya anu panas. Jalma-jalma nu lalar liwat di jalan pating koloyong, nu keur diuk pating kiri kariplik, ngageberan dada kududukui. Aya oge nu ku kertas koran. Harita di jalan bypass ka Cidaramena, kendaraan keur meujeuh nangalit. Beus kota pajejel pinuh ku panumpang nu rata-rata karyawan swasta. Nu baralikna sore. Dina beus kota nu maju ka jurusan Tanjung Priuk, harita teh aya 2 jalma lalaki wungkul. Marake pakaian sing sarwa hideung kawas jawara. Nangtung di tukang bari ngaharuleng lila-lila pok anu saurang nanya ngaharewos ka baturna. Ha, kemana tujuan urang ye? Narek langsung ka Priuk atawa ka tempat sejen? Asa bingung euy can aya kapikir ye. Kitu cek eta jalma tuluy rurat reret ka kenca jeung ka katuhu. Panumpang sejen taya nu malire estu hare-hare aing-aingan. Kelanan dewek rek mikir heula, na mending ka Priuk atawa di jalan ieu wae ye. Kudu anu pasti sarta kudu yakin pihasileunana euy. Jawab nu saurang deui tuluy kerung tananing mikir. Kumalahun ka penumpang didinya rada sepi, teu pati loba imah. Jeung loba tatangkala nu baruni, didinya yuk. Nu tadi usul panona melong ka baturna, hayu turun didinya ge teu naon-naon. Tapi kumaha terusna? Urang badami deui we, mun geus di darat, badami di dieu mah bahaya. Kitu obrolan eta 2 jalma teh. Ari beus terus nyemprung konekturna gogorowokan nyebut halte-halte nu matuh. Maksudna mah ngabejaan ka panumpang bisi aya nu rek turun. Bisi kaliwat reg eureun di hiji halte 4 panumpang turun. Sarta 2an kene, 2an naek kitu jeung kitu bae salilana. Nu akhirna konektur teh nyebut halte pelumpang. Jalma nu 2an teh anemalan barang tepi kanu dituju reg beus eureun nu 2an gancang turun. Dius beus kota maju deui sakedeung oge geus jauh. Jalma nu 2an ngoloyong ka sisi jalan gek diuk hanapeun tangkal kai nu nguyupuk. Hawa seger matak jagjag panas poe harita teh teu karasa teuing. Sabab kayuhan ku hilwirna angin leutik nebak kana dada jeung beungeut. Kumaha teh ali euy, naon garapeun poe ieu ye? Cek nu saurang ngamimitian badami horeng manehna teh Suha jeung Ili nu geus lila teu kacaritakeun. Harita tepi ka daerah Jakarta dina raraga ngajalankeun kajahatanana. Kieu ha kulantaran usaha dina beus mah euy loba bahayana euy. Mending oge urang neangan mangsa nu hade ieu. Jeung nu gede, tapi saeutik risikona. Kumaha daek maneh mun ngajalankeunana? Dewek geus loba ilham, cek Ili bari neuteu. Naon teh euy? Nah aya rejeki nu gede bari jeung gampang kitu. Ili teu buru-buru ngajawab. Sarta harita aya tukang es krim ngaliwat, panon Ili melong ka alitan mobil nu ngantai di jalan. Aya bus kota, aya truk, aya sedan jeung sajabana. Nu nari kana hate Ili mah sedan sabab ceuk pikirna tangtu nu tumpakna teh jalma beunghar bakal loba duitna teu lila pok nyarita deui. Kieu ha daerah ieu rada sepi pan. Sageudeung deui ge kendaraan teh euy bakal orot. Moal ngantai teuing jiga ayeuna. Komo engke mah geus rada peuting. Sok carang nu ngaliwat takulantaran kitu di dieu waktuna usaha pikeun nyumponan pangabutuh urang. Kumaha mun urang megat sedan we satuju henteu euy? Suha ngahulang. Ras inget kana kajadian sataun kaliwat. Manehna kungsi megat sedan di daerah puncak nu maksudna rek ngabegal. Tapi sial kaburu kapangih ku pulusi nu keur patroli. Akhirna gagal sarta ampir katewak
suharada paur mana komoda ayeuna mah sasat di kota gede. Kelanan li ulah gagabah euy. Sing inget kana kejadian satahun nu geus kaliwat. Namanya poho deui basa di udag-udag polisi di kebon teh. Inget dewek ha. Tapi da eta mah baheula atuh euy jeung deui urang na bae bodoh balilu. Ayeuna mah sing gesit jeung apik atuh urang teh panambahan pengalaman. Ulah loba tatanya tapi kudu langsung nodong. Keun dewek nu ngeretakna mah maneh nu megat sedana. Cek Ili bangun nguntukna keur hatena geus nekad. Sabab geus teu boga duit sapeser penyon ti isuk can manggih dahar. Oh gitu ge lah, tapi kudu mikiran heula keur jalan kabur ye, ka mana pilumpateun mun aya polisi. Cek Suha bari luak lieu. Gampang tuh tempo belah ditu tuh barala jeung poek. Tak kadinya we lumpat mah tuluy mapain nu poek ka kidul. Mun geus anyog kanu rame, gancang luncat kana beus kota. Pokona mah gampang lah ieu mah. Beres euy. Ili jiga nu ngarasa yakin yen babari pikeun kabur. Suha unggut-unggutan manehna percaya kana omongan Ili. Teu karasa panon poe geus mubus ka tempat balikna. Kaayaan jadi robah jalan teh dicarangan ku lampu-lampu nu ngagarantung sisi jalan. Beurang kaganti ku peuting hawa karasana tiis jeung seger. Harita teh Suha jeung Ili masih keneh araya di dinya dariuk bari ngobrol. Ngadaguan mangsa nu sakira diajak. Dianggap empuk. Jalan mimiti suwung nu ngaliwat teu kawas tadi teuing. Najan loba keneh oge teu ngalut. Jiga beurang Suha jeung Ili terus nitenan kaayaan di jalan bari milih-milih pimangsaeun. Akhirna nu ngaliwat teh ukur hiji-hijieun lolobana mah truk nu ngakut barang ti Tanjung Priuk. Sakapeung sok aya sedan nu ngebut matak paur. Sora gagauran jiga maung. Semojana milih-milih mangsa ha. Yuk urang siap-siap euy. Ceuk Ili bari tuluy nangtung panon melong ka beulah katuhu. Ayo atuh. Keun dewek nu ngamimitianna mah. Maneh sing gesit euy. Suha jeung Ili taki-taki. Ngajaranteng sisi jalan bari waspada. Keur kitu barasat-barasat lampu mobil nyaangan beungeut manehanana. Ili apaleun pisan yen eta teh sedan atuh kacida bungaheunana. Sabab di tukang heunana teu aya mobil sejet. Tah ieu wa, sok jalan geuna aya. Ili marentah ka Suha, celeng Suha luncat ka tengah jalan. Golepak ngagoler ngabebeutkeun maneh tuluy ngajapapang jiga nu kapaehan. Pugu supir sedan meni ngajenghok sakaligus nincak rem bari dipengparkeun ka sisi. Cekit reg eureun, hampir we dengar tangkal kai nu aya di sisi jalan. Corelat celeng Ili luncat ka gigireun sedan sakilat nodongkeun peso balati kana beungeut beung supir. Nu harita ngahulang jiga kabur pangacian, puguh we teu bisa walakaya tu para mitra. Teu bisa naon-naon sabab kureuwas ge can teteg. Ayeuna datang nu nodongkeun peso matak soak. Bareng jeung kitu Suha ge ngorejat hudang nyampeurkeun ka Ili bari jajantungna ratug. Reuwas kareureuhnakeun sabab mun supirna teu rikat nicak rem, tangtu Suha teh kagiles sabab lalampahan es tu gagabah ngabahayakeun ka sarerea. Jangan bergerak. Keluarkan semua barang-barang saudara. Kalau tidak mati ya. Cepat. Cek Ili bari neken congo peso kana beheung supir sedan. Supir teu ngagugu angur calangap bari panon bunceli. Keun bae handap euy ku dewek urang gadadah. Cek Suha bari tuluy mukakeun kantok katuhu. Gek diuk gigireun supir sedan. Leungeun kenca nyekel balati nu katuhu ngaragamang kana saku eta jalma. Kop nyokot loket nu geus geus kitu para mitra ngaragamang kana tas nu dituna dina jok. Ari supir sedan para wargi siga nu nekad. Sanggeus mikir sakedeung manehna ngagorowok menta tulung sora tarik kadengena kanu jauh. Pugu Ili kaget leungeun diteken rek nojos korban ku peso balati, tapi guringnya cebet supir nampiling ka Ili, lengak Ili ngalengak bakat kureuwas. Perai pantos sedan muka jeleng supir kaluar bari taki-taki kawani beuki namahan, sarta nekad rek ngalawan sabisa-bisa. Setan alas, modar lo! Cek Ili bari terus sabrut narajang gancang naker. Tapi musuh rikat ngagilakeun awak bari malik narajang. Seak plos nyabet angin. Hiuk Ili nyodokeun deui peso balatina. Seak kep ditewak para mitra pigeulang leungeunna ku musuh.
kibeg ili babadug, celeng ka tengah jalan. Antuk nager galungan silih tonyok, silih banting, silih jejak jeung silih badug. Kocapkeun suha manehna geus hasil ngabijilkeun tas tina sedan. Tapi barang rek lumpat nempo ili nu keur dibuntang banting kana aspal ku sedan, ku supir sedan teh. Teu anta parah deui sabrut narajang ku peso balati. Nu diarah walikatna tapi teu kanyahoan eta jalma malik bari ngabantingkeun ili, ampir we peso teh keuna kana dada ili. Ramjado sia ngejat atuh ai sia, ceuk suha amakeun sabab peso ampir ngababad-balad. Ili teu nemalan manehna sibuk ngabebaskeun diri tina cangkerman musuh. Akhirna bisa leupas langsung narajang deui atuh ger tarung leuwih rongkah. Ayeuna mah hiji lawan dua lila-lila supir sedan kadesek. Dua peureup geus niban kana pipina, sirah karasa lieur meuni asa bejad. Celeng luncat ka palebah panto sedan maksudna merek kabur bari mobil, tapi sakilat suha begatan, hiu cebet nampiling kana careham, rumpuyuk bruk rubuh gigireun sedan. Tapi barang rek ditimpah deui teu kanyahoan aya nu ngolebat sisi jalan, sak keduk puluk suha kabeunangan. Kuak ngagorowok tarik bakat ku nyeri, celeng mundur. Setan sia? Sia teh ha? Ili malik bari ngayunkeun peureup ka jalma nu kakara datang. Sakilat jalma malik narajang seak cabrod kana beungeut ili. Koloyong solontod bru ili rubuh deukeut ban sedan. Gancang hudar deui ampir bareng jeung suha. Sabrut narajang ka musuhna tapi edas para mitra. Jalma nu kakara datang teh kesitna luar biasa. Dua serangan dipikeun sakaligus bari malik narajang. Seak hiuk bak cungkel ili ngacumpalit. Koloyong cedak suha nu ngaresedan sapada harita. Hah, modar sia bangsat, ceuk eta jalma bari najongkeun suku katuhu. Cekok keuna kana bobokong ili. Nu masih keneh nyuuh meuni ngagulitik ili teh. Bobokong asa remuk bakat ku nyeri, korejat maksakeun hudang, gero ngagorowok ka suha. Kabur euy, bahaya euy, cenah. Parebet lumpat pangheulana. Suha oge teu malire naon-naon berengbeng lumpat ninggalkeun musuhna. Malah tas nu beunang ngarebut teh teu kabawa sabab sieun katewa ku musuh. Sakilat ili jeung suha geus ngiles teuing ka mana kaburna. Sabab ku supir oge jeung anu nulungan teu kanyahoan. Sajongjongan masupir sedan teh ngahuleng siga nu kasima. Panon melong ka beulah wetan urut kalaburna ili jeung suha. Lila-lila jung nangtung bari ngusapan punuk. Pok nanya kanu nulungan manehanana. Siapa Anda? Terima kasih atas pertolongannya. Kituna teh bari nyamperkeun song nyodorkeun dampaleungeun ngajak sasalaman. Kuring karto. Tadi ngadengen nu minta tulung. Naon atuh nu kajadian di dieu? Sanu tadi ngaganggu ka anjeun. Ceuk eta jalma nu tetela karta sarta ngakukeun ngaran karto. Manehna dina ngomong oge dirobah-robah sangkan ulah katohyan ku batur. Atuh supir atoheun sabab nunulungan manehna teh bisaeun ngomong Sunda sok sanajan rada tagegog. Bet asa tepung jeung dulur pok nyarita deui. Ai geuning saderek teh tiasa nyarios Sunda, di mana kawit? Cenah. Nyarita dina basa Sunda lentong naker sidik urang Bandung. Karta bungaheun malah nyeh seuri panon melong ka eta jalma. Kuring asal ti Bandung. Ayeuna aya di dieu keur ngelalana neangan pegawean. Ari anjeun urang mana? Nah ti Bandung deui. Ceuk Karta manehna ge beuki atoh sarua asa tepung jeung baraya. Ngaran kuring Suganda ayeuna keur aya di Jakarta nguruskeun usaha. Geus 2 poe di dieu teh yu atuh ka jero mang. Urang ngobrol anu leuwih jero lah. Kumaha barang-barang kuringnya dibawa henteu tah ku si bangsa teh. Ceuk Suganda tuluy rarat-reret neangan tas. Nu tadi dibawa keluar tina mobil ku suha. Breh katempo ngagoler dina trotoar, gancang dicokot, hatena ngarasa bunga sabab tasna salamat. Bagja ketulungan kene, kurang ajar si kasebelan teh. Nah manusia naonya, asa nekat-nekat toy ngirup teh. Karta gegelendeng tuluy asup kana sedan, ngareneng jeung Sugana. Di dieu mah kurang aman leuwih hade urang nyimpang heula ka restoran ngararine. Yang di kuring melapar ya kumaha satuju, ceuk Suganda bari ngahirupan mesin mobil. Nya kuring mah setuju we ngiringan kumaha saena.
Geus kitu mah para mitra sadaya. Gerung sedan disada beuki tarik biur maju ningalkeun tempat tarung ngajugjug ka Tanjung Priuk. Para mitra kaum dangu, karta kacida bunga heunana sabab tadi teh keur kacida ripuhna. Geus 2 poe teu mangih dahar ukur mangih kadaharan pamiceunan. Meunang mulungan ti tukang dagang matak sedih jeung nalangsa mun dipikir mah. Tapi da geus kitu nyatana karta narima kana nasib nu tumiba. Ari ayeuna pinangih jeung bagja tina jalan nulungan nu cilaka karta ngupat jroning hatena. Nuhun juragan kuring geus diaku kalayan somea. Jeung kabeneran juragan teh urang Bandung nu somea jeung hade-hate. Hampura we kuring mah can bisa ngomong lemes. Betra rasaeun keneh di kapal. Tapi engke mah rek diajar basa lemes, bisi matak ngerakeun. Aing teh kudu waspada ulah babari teuing nemrakeun riwayat hirup. Ari sabab mun gagabah bisi cilaka, bisi kalepasan ngomong. Nu akhirna aing bakal kanyahoan yen aing buronan polisi. Keun rek ngabohong we nyarita aing di. Naon teh? Ditagegogkeun. Moal ngabejakeun ngaran nu sabenerna. Moal nyaritakeun lelakon hirup. Aing meh diaku yen urang Jawa Tengah. Sok sanya dan tadi aing ngakukeun yen lahir di Bandung tapi lila di Jawa Tengah. Kitu nu kapikirku karta manehna teu weleh ati-ati jeung taliti. Ari sabab ngarasa melang jeung hariwang bisi kanyahoan dirina nu sabenerna. Kanyahoan ku batur mah. Nu akhirna mata katewa ku polisi, karta lain teu percaya kana kakuatan dirina. Ngan ari waspada mah tetep kudu. Lain sieun dihukum ngan hayang bebas neangan anak jeung pamajikan nu leungit teh. Sedan tuluy nyemprung mapai jalan bypass, lampu hareup nyebrot nyaangan jalan. Tekung silila tepi ka pasar koja, sedan lalaunan majuna, suganda rarat-reret neangan restoran nu muka keneh. Kabeneran aya restoran Bandung anu muka keneh sarta rame nu ngadodahar. Tumang aya restoran nu buka kenehnya. Yuah urang dahar kadinya mas, kabeneran restoran Bandung pasakan khas Priangan. Cek suganda bari tuluy ngasupkeun sedan ka palataran parkir. Reg eureun. Nya kumaha den we mang mah, jawab karta. Ayeuna mah nyebut aden ka suganda teh jerut duanana turun, bus ka restoran. Sanggeus meunang tempat nu mernah keur badami gek dariu kalayan tenang. Tekung silila palayan datang bari mawa daftar menu. Suganda jeung karta geus milihan kadaharan nu dipikahayangna. Leos palayan indit deui rek nyadiakeun nu dipasenna pieu. Ari karta pok nanya. Den, non margina tadi teh betiasa dipegat ku jelmi jahat eta. Kumaha ngawitanana teh? Kieu Mas Karto. Tadi teh kuring teh tas nepungan babaturan nu imahna di Pasar Rumput, terus nepungan Direktur CP Linggajaya. Nu aya di Jatibaru. Hanya ka teh tepung da geus mulang cenah ka bumina nu aya di Tanjung Priuk. Nya terus kuring teh ngajugjug ka dieu, maksudna mah rek neangan nepungan ka imahna. Dan ajan peuting ge bisa cenah. Tapi dasar keur sial, basa ngaliwat ka plumpang ngadadak aya nu lumpat ke tengah jalan. Tuluy ngagoler teu empes-empes ngahalangan jalan. Puguh kuring teh kaget sakaligus nincak rem bari setir dibantingkeun ka kencak. Atuh nu ngagoler teh sieun ka giles manten. Da puguh jarakna deukeut pisan atuh angangna teh. Nya alhamdulillah teu kungsi nabrak jelema. Ngan kuring jadi namahan reuwas sabab sakilat aya nu nodongkeun peso balati kana beuheung. Ngancam rek maehan. Harita teh kaca dibuka da puguh asa hridang pisan. Teu nyaho bakal kitu kajadianana atuh da Mas. Suganda eureun heula nyaritana tuluy nyeungeut heula rokok kerete. Serebung udud haseupna mulek. Tupitrasna kumaha Den? Rada menarik yo. Karta ngengklokan kop nyokot rokok sabungkus nurut udud bangun nikmat. Ari saterusna kieu nya. Basa nu saurang nodongkeun peso nu ngagoler di jalan teh ngorejat hudang langsung asup kana sedan. Ngagaradah saku baju jeung nyokot tas tina jok tukang. Harita kuring gugup lat poho kana kaayaan langsung ngagorowok menta tulung. Tuluy usaha satekah polah pikeun ngalawan. Alhamdulillah hasil geret harung.
Tapi kuring teh teu kuat ngalawanan dua, jeung deui maranehanna pinter main po jiga nama. Nya kuring kadesak tapi katulungan ku si Emas. Kitu lalakonna mah ceuk Sugana nutupkeun obrolanana, tuluy ngenyot deui ududna lalebna keur. Tetela narekad manusa teh tapai ngancek beja. Jakarta lain kota panas. Lain bae panas awana tapi oge panas jelmana. Narekad jeung loba nun teu bisa ngadalikeun hawa nafsu. Tapi kun bae lah. Sabab mata kitu oge aya sababna meureun. Da Mas oge si Masnya mun teu kuat nahan diri mah geus kumaha boa, usaha teu asil, duit teu boga. Dahar kudu. Apan mun ipis-ipis iman geus tangtu kana bebadog, ngerampok, nyopet atawa nodong keur nyumpunan pangaputuh. Tapi Den, si Mas mah teu kungsi kitu. Kajeun pae kelaparan cek pribasana jeung tibatan maok tawa menodong. Atawa kajeun ngorehan wadah runtah we neangan bubuk roti pamiceunan. Gerosi beuteng ngaran teu ngajalankeun kajahatan. Da mental taya nu mere geuning. Kalamata kera jeung nyeri ate. Jakarta manehna nyaritakeun pangalamanana di Jakarta nu kacida matak sangsarana. Sugana beuki kataji bae ku Karto teh. Manehna neuteub lebet leleb ka Karto. Siga nu hayang sidi kana rupa tetela matak kuatir. Sabab beungeut Karto ruksak teu pikaresepeun. Matak ijid atawa ngewa tapi pikeun Sugana mah teu kitu manehna ngarasa watir. Kumaha lalakon si Mas nu sanyana teh naha naon sababna pangna ngalaman kitu teh. Sugana nanya bari teu weleh neuteub. Karta can kaburu ngajawab. Kaburu datang para pelayan nu mawa kadaharan sarta teu lila oge geus ngabarak dina meja. Sugana teu neruskeun obrolanana pok nyarita bari diuk alas didekeutkeun. Mas Karto ngobrol mah babari lah sok urang tuang heula. Ulah asa-asa sabab ngahaja dibawa ka dieu teh ngarah jongjon barang dahar. Kabeneran kuring ge lapar ieu teh. Mangga Den atur nuhun Den, jawab Karto bari marah mai. Teu loba catur para wargi sadaya. Brak dalahar bangun ponyo naker. Kawan tutas capek tarung ngalawanan para penodong teh. Komo Karto mada puguh ti kamari teu manggih sangu. Puguh daharna teh meningali med deungar rasa era jeung teu asa-asa. Tingkah paripolahna wajar. Teu kaku jeung teu jiga urang sisi sabab geus tuman yang hareupan jalma-jalma nu kumaha bae oge. Akhirna nu dahar rengse Karta tepi kateurab bakat ku seubeuh. Sugana bunga sabab Karta daharna segut. Asa ditarimakeun. Sarengsena dahar Sugana mesen sirop jeung bubuahan keur cuci mulut. Karta beuki segut najan ngadahar sangu geus warge. Di asupan cau mah mahi keneh sirop ge asup. Waduh wareg Den lah. Mang bener-bener pagjaya sangalegaan deui dunya teh. Sabab mun Den percanten, Mas teh geus 2 dinten ento nedak sangu. Ukur ngelametan remeh dina cangkang kupat. Lah matak isin sabab si Mas diminang kijengkeun langsaan upoarai teh. Karta ngamimitian deui nyarita Sugana neuteub bari nyeungeut deui rokok. Ulah asa Mas terangkeun lalakon si Mas nu sanyana. Na kumaha bet bisa kitu teh? Asa panasaran kuring mah. Sok, hayang ngadenge katerangan si Mas. Mangga Den kieu lelakon teh waktos aya kauruan di pelabuhan Tanjung Priok. Si Mas nuju ngadamel di hiji kapal ageng nu sok belayar ke luar negeri. Atuh salajengna si Mas kenging kecelakaan kieu lelakonna. Karta nyaritakeun pangalamanana ti mimiti kecelakaan di laut teh nepi kadanget harita. Teu wanieun ari nyaritakeun lalakon samemeh nama bisi Sugana nanyakeun nu leuwih jero sarta akibatna bakal ngaguarkeun lalakon anu keur dibuni-buni. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Sabada nyarita harita Karta. Nu keur nyamur hatan panyumputkeun ngaran sorangan malah mari harita mah ngalandih ngaran. Jadi Karto tuluy nyarita. Tak kitu lalakon si Mas teh Den. Pangna beungeut si Mas jadi kieu akibat kecelakaan di laut. Si Mas keduruk di laut selila-lila. Mun taya pitulung ti Gusti Nu Maha Suci jigana si Mas moal bisa irup deui. Tangtu dia akan ku lauk laut.
cek Karto nutupkeun caritaanana. Katara Cipanon ngembeng sabab ayeuna mah karasa pangalaman manehna teh matak sedih. Hutan teh kitunya. Tetela perjuangan si Mas langkung abot batan perjuangan kuring. Tapi naon sababna si Mas mung neruikeun di gawe di jero kapal. Na teu kaharti tawa kumaha? Cek Suganda panasaran. Lain teu kahartos den tapi si Mas teh tos pangpaungeun. Bisi aya kajantenan jika kitu deui. Si Mas teh soak. Untuk ayang sekali-kali deui luntak ke laut. Malah den sifat si Mas jadi robah. Si Mas teh teu bisa dibawa nyarios ku basa lemes. Sabab sok rarasaeun di kapal laut. Jeung ayang teh gegrowokan beri melotot. Tak kitu. Punten den. Upami si Mas Julangung untuk bisa ngahargaan kanulian. Jadi minta diampunten. Kasar si Mas teh den. Kaharti Mas. Kaharti sawioslah daya wagelanana. Keunlah perkara eta mah ulah jadi pikiran. Ayeuna mah kuring rek nanya. Ari ayeuna rek kumaha maksud si Mas? Naha boga cita-cita atawa henteu? Suganda nanya deui. Katenan den. Ari gaduh mah cita-cita teh si Mas gaduh. Tapi kumaha tuh den? Jakayan si Mas batan sakieu sakapeung masok nyeri kana ate, ipis arepan jeung sok eraan. Sapa si Mas jalma bodoh jeung segala teu boga. Tapi najan kitu oge ari sumanget irup mah teu pareum. Si Mas nganuhunkeun pisan kanu kawasa, nu masih kene maparing kapercentenan sangkan si Mas irup terus. Tapi sajeroni ngajalankeun irup teh kerasana teu berat. Berat pisan. Da geuning keur dahar gese komo deui mun hayang ngahontal hirup nu cukup jiga batur. Jigana teh berat keur si Mas teh, tapi muga-muga we si Mas sing bisa pinanggi jeung bagja. Ayang boga dunungan deui, ayang digawe nu tentrem, nun teu borat teuing, asa mendak neda sareng tiasa disalin we si Mas mah. Jakarta lumangis. Ngalengis nu bener-bener sedih jeung hate-hatena. Lain sedih jijieun atuh hate Suganda kagari saeutik. Watir ka Karta anu kaayaanana batan sakitu. Ras inget ka perusahaan pelayaran nu tadina ngagawekeun Karto. Naha beteu tanggung jawab atuh pok nanya. Teu kadaheran. Mas. Memang. Tapi kuring teh aya pertanyaan. Lainnya Mas ieu nya. Nah si Mas teh teu aya perhatian pisan ti perusahaan. Piraku kaluar ti gawe bet jadi kieu asa heran kuring mah. Da loba jelema nu eureun digawe ti pelayaran tapi hirupna senang ngahanang-ngahaning kulantaran duit loba. Da bejana cenah duit di pelayaran mau babari pisan cenah. Malah gajihna ge gede kitu. Wah, untuk kedaheran den sabab kieu den. Si Mas ngelamar pada melante sanes langsung ka perusahaan pelayaran. Nanging ka kapten kapal nah atuh sajabiti kitu si Mas teh teu oyong kenging perhatosan ti pihak perusahaan. Sabab si Mas teu rumaos gaduh jasa. Malah si Mas teh nu kautangan budi, da si Mas teh upami ento dirawat di rumah sakit mah duka kumaha nasibna. Ari nu tanggung jawab biaya dugi kaberes teh apaan perusahaan. Janten ku sakitu oge si Mas teh geus kautangan nyawa. Taku margi kitu sanes oge geus untung si Mas teh. Sakieu ge geus untung pisan. Bisa kene irup kalayan hate si Mas tetep sadar. Untuk siwa atawa gelo. Ngan beungeut wungku rusak, da pikiran mah tetep waras. Ente rusak pikiran mah tetep waras. Cek Karto dari anaker nyarita teh bener-bener luyu jeung si hatena. Lain ngan ukur dina bibir wungkul. Oh, jadi kitunya syukur atuh Mas kaharti ku kuring we ayeuna mah. Ari seterusna kumaha si Mas teh atuh naha daek mun digawe di kuring. Sabab sanyana mah kuring ge butuh ku pagawe. Suganda nawaran pagawean atuh puguh Karta meuni curing hak bakat ku ato. Da memang eta nu diteangan ge gancang ngajawab dari marah mah. Waktasna see para mitra.